Halo Abah. Halo Neng. Kumaha kabarna? Kamana we geuning menitara aya ngabaran? Punten Neng, ana nuju rada repot ya. Sarepot-repotna emang teu tiasa kitu nyempetkeun ngabaran. Saurna Neng mah nomor hiji. Atuh Neng mah nomor hiji Neng. Ai buktosna nebege jantan kabogo sakedap tos kitu. Itu kumaha? Menit teu ngartos kan abi teh hoyong dianjangan ih. Oh, hoyong dianjangan Neng. Uhun. Halo. Halo. Aboy. Halo. Aboy. Halo Neng. Kalah ka mana kara ih? Kumaha Neng? Ini dia sinyalnya daun Neng. Kumaha keneh wae. Oh, soal nganjang. Siap Neng. Bade iraha. Kayak di kabaran ku. Tapi kumaha Neng? Tapi upame bade ka dieu nyendak baso nya. Oh, gampil timang baso iya. Pilih bade sakantenan sareng mbah mangkokna. Bisa wae. 5 nya, Boy. 5 naon? Uhun, baso na 5 bungkus. 5 bungkus. Siap gitu. Kan sanes kangge abi wae, kangge nu bumi di sakantenan. Terus Ayo deui. Oh nya kira-kira. Atas Neng. atus a. Oh Neng. Dadah Neng. Dah, Boy. Anjir. Catatan naon nih, Bos? Bawa nganjang. Buset, rek nganjang teh hajat yeuh. Coplok sekali nganjang oge kicara nama, Bos. Bagi mana mah ripuh. Tapi bagi Aboy sayang Lestama gampil. Jemput ke mana? No, ngarit meureun. Bensinan atuh wong motor teh. Hade sugan depinu. Nyelung sekil. Kamu kurang sare. Tinggal tas heplan. Nah, neplek. Gapleh atuh. Selila orang teu selipayahan Silpayan naon tuh?
Gaple emang sudah. Di pedahan hatu. Masih sarepot tuh orang jemel teh. Jengekeun. Serius mah pot. Soba burang sesarenya. Orang sok melalui obat tidur. Udah meren. Nya tuh pot, puting tebak pas sarenya. Rada lila teh nya. Oh kaingetan. Ngalilir wing teh. Tunu-tunu oge udang deui. Kaingetan naon? Oh, obat tidur sendiri nu. Ieu jeung maneh mah. Nya pot menang meuli. Terus Yo orang tenek sarenya. Setelah alarm bisi kaborangan teh. terus Masang alarm jam 7. Jam genep geus udang. Butuh alarm teh kecil. oh. Tapi orang sok heran pot. Ke diri orang sorangan Heran kumaha? karek udang saret. Jole ganteng aduh. Bokap power ngomong teh. Leuheung maneh mah jomblo oge aya alasan. Aya urang apan bingung. Sok we ruksak lah. Ya, maaf atuh pot dawang ngawadul. Biasana sok aya awe ngaliwat wong. Teh segede mikir ngalewat gerak. Tuh pan, Mana mana wong? meureuh nang semenang atur deh. Neng. Balik ke mana? Balik ke warung, ah. Balik di jajanan gua. Iya, sekedar. Oh. Put meni ebleh awe teh put. Ya ka mana cenah wong? Ke warung cenah. Setengah ting awe lah, mending ngopi. Ngopi we namanya. Yo wong. Kopi mah pahit amisna karasa harita. Tebetan janji awewe. Amis di heula. Pahit tungtungna. Aduh. Bos jambret nelpon yo. Angkat tuh angkat. Halo. Bos. Lanjang. Ayo nak. Oh siap bos. Yuk. Oh TW rinya. Oh. Assalamualaikum. Ayo buat. Bos habis nungguan nih. Nah, Putih bensin aja. Kunaon, A? Siapin bensin neng. Badai dipamasarkan bensin ka abdi. Lalaki, zaman ayeuna mah gede wadul. Harga diri murah buat kicara nama. semoga harga diri mana wong? Dah boga tuh leh. Geus murah lah. Itu sahanya bapakna gitu. Teuing bos, apa lacan orang mah? Assalamualaikum. Salam. Lain Pak, eta teh manukna leupas. Lepas kumaha manuk teh aya eta teh Kita kapan dina urung lagi ayaan pak? abong baru dak zaman ayeuna ieu teh nu disebut manuk gaib teh tah nu kieu Manuk gaib kumaha apa maksudna? baru hantu atulah Tiga nama di Parabenyan bos. Jika lainnya lenglengnya kan sirahnya. Terus itu anu gelo teh saha? Urang teh itu nya. kek ilaing nek kamarana Abi teh bade mendatang Lesta, Jopi bapak teh sahanya. ah si Ujang teh perlu apal maksudna kumaha nanyakeun si Neng teh Pun Pak kieu abi teh terus janjian di dia sareng Neng Les. oh gitu
Bapak rek nanya. Maksudnya aya urusan naon jeung si Neng? Kami di percanten mah abi teh cem-cemana neng les pak. Maksudna ka Bogor. Pak kabogona. Asa teh percaya si Neng daekeun ke budak model kieu. Asa penasaran. Ayeuna mah ka dewe lah Jang. Kade ngariung lah di dieu. Calik. Kek. Saapal bapak cepadula laki nu bisa kenal ka si Neng. Komo barjeng ka Bogor. Cik ayeuna bapak rek nanya. Enggak pak naros naon. Ujang boga naon kumawani mika Bogor ka anak bapak. Duh, Pak tong ditanya si bos urang mah. Lamun ceritanya kumaha bapak rek apa? Nanti tong diragukeun deui, Pak. Bos urang mah. Kela, ai salasna bapak teh saha nang les tak ninalek we. Tah sing bemarane hayang apal. Ieu teh bapana si Neng, si kembang desa teh ieu tah. Aduh, asa ka gunturan madu, ka urugan menyan putih, nepangkeun pak. Kela, tong warang ngurus madu, ngurus menyan putih sagala. Pertanyaan bapak tadi cari jawab. Boga naon kumawani ngahareuyan budak bapak? Lupa si bos mah mobil, Gaduh. motor, Gaduh. gitu oge di puasaan Pak. Pokona mah tong diragukeun. Hebat. Teu sangka budak mah teh. Tah iya Pak, nu katelah bos jangkrik ya. Nepangkeun pak. Boy. Boy, Mun pak boy alias boy ye. ya nyata teh. Terus eta kardus di nomor gitu keur saha? Pesanan si Neng pak. Kayak bakat usaha budak teh. Hah? Iya si Boy. Sok di lajang-lajang bapak rek ngamanikeun ka manuk. Mangga pak. Ieu pesanan nu Neng da. Aduh mending ngarerepokeun. Basa-basi bos. Padahal mah Asa pararaid kieu geuning teh. Aduh, kalau resan teh nyadak seueur. Tak terang aya bapak tuh di dieu. Oh. Kade, kayak mau olah sakieu karaya loba. Mun pak. Oh ungun kamar sendal tiate nih sae. Pasti atuh. Kade Jang Boy, Kade kumaha pak? si Neng mah di samping mandiri teh BRI bisa, BCA bisa, BRI bisa. Ngerti? Nanti pak. Aya di modelnya nak. Terus saya can bos jama bos. Mau gangguan mana mah karena itu lah. Ya, ini. Ya bos. Ya bos. Punten Neng, biasa baru dak mas. Kah? Apa tuh cau nu enak sareng nu endah? Tenang, kenapa? Hari cau nu enak sareng nu endah ternyata ketika cau menjadi milikku. Putaran tidak masuk aya awewe ngalebat jam sekieu teh. nya eta teh. Nya atuh leh. Kegera tembokon aing lewat.
deui put. Teh. Da ieu mah